mana anu uluk salaman teh atos dikadiekeun can tos anu nomor ieu anu nomor hiji deui ya. Nomorna nu hiji deui 0823 hiji 8 785 opatna we 3 kali. Ya Allah. Betul tacani namanya. Atas Tacani namanya 08 sekali. 23 hiji 8 785 opatna we. Alhamdulillah. Sok anu di luar bisi kehujanan nalebet. Ayo ngadegeulanan urang uluk salam heula. Sabada uluk salam kalinggi urang ngaoskeun heula manakib eyang. Ya sakedik tidinya teras we urang tahlil. Assalamualaikum daraqaumim mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum para wali Allah. Assalamualaikum para ulama Allah. Assalamualaikum para syuhada. Assalamualaikum para salihin. Assalamualaikum mu'minin mu'minat, muslimin muslimat, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekhus syuyukh, Syekhus syuyukh, pangersana Eyang Raden Muhammad Kurdi bin Mbah Abu Hasan radhiyallahu ankum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum pangersa Abu Ya'lon Kyai Haji Raden Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ankum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum pangersana Abu Yaipi Kyai Haji Raden Muhammad Hasan Imam Rafi'i radhiyallahu ankum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum Kyai Haji Ahmad Sahal warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kyai Haji Raden Muhammad Suhail warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kyai Haji Raden Sulaiman Kurnia warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kyai Haji Ahmad Dahlan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kyai Haji Raden Ahmad Thayyar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kyai Haji Ahmad Armia warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Kiai Haji Muhammad Muharram warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Haji Raden Hasan Mansur warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Haji Raden Muhammad Hasan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Haji Ahmad Hidayat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Haji Raden Muhammad Salman warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahmad Jabal Muaidi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muhammad Sahri warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Muhammad Khotim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Raden Ahmad Sauban warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Raden Abdul Bar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Tajus Solihin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Tatang Suganda warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Muhammad Ghazali warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muhammad Ganda warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Engkos Kosasi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Hasan Rafi'i warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahmad Junaidi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sufyan Sauri warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rizkan Kamaluddin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muhammad Rizki warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Haji Raden Muhammad Sahlan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Abdul Rahman warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Abdul Ghani warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yusnur Bani Yusuf warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Nuryadi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Haji Ridwan Jauhari warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rafka warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Wes warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Haji Lukman warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Habib Ali bin Salim bin Agil warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Sa'duddin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haji Raden Muhammad Sa'id warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muhammad Syafi'i warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Sarah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Raden Madinah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Jumirah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Alwina warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Zulaikha warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Winwin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Raden Kurniasi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Raden Satriyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Raden Atikah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Raden Lasminingrat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Raden Hartika warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajjah Sumarni warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Raden Fatmah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Raden Mia Humairah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Raden Siti Zainab warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Raden Yakutiyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajah Raden Salma warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajah Raden Lilis Asna Laila Sari warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajah Raden Umaisah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Raden Dewi Ratna Ningsi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajah Nok Asiyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa ana warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siti Sofiyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siti Salamah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajah Syarifah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rika Kartiani warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Endah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syarifah Ruqayyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. I'ah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biro warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eni Mulyani warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajah Maisurah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. BEN warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Caakin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syarifah Aisyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hajah Halimatu Sa'diyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Umi Aisyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saima warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Garwa Eyang warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Hajah Rahmah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Hajah Maryam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Hajah Suhaimi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Hajah Khadijah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Momo warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Ojo warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Uju warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Nono warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummi Ona warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadayana sejadumuheus kapaduka sejang ngalaksanakeun parentah Allah oge parentahna sareng sunnahna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge sejang ngalap barokah ti paduka sadayana ngalap syafaat ngalap cahaya ngalap asrar ngalap futuhat ngalap madad ngalap sugrining anugrah anu ku Allah dianugrahkeun ka paduka sadayana oge ngalap doa sareng ridho paduka kanggo abdi sadayana oge kulawarga abdi turunan abdi sadaya jalmi-jalmi anu dipika cinta ku abdi nu mika cinta ka abdi nu ngadamal kasayan ka abdi oge abdi sadaya dongkap sejata wasul ka Allah Ta'ala kalayan kaagungan paduka sadayana muga-muga Allah Ta'ala ngabulkeun kana sagala doa-doa abdi sadaya nu sae dimungguh Allah Ta'ala oge abdi dongkap atas dasar kacintaan abdi sadayana ta'zim abdi sadayana kapaduka sadayana kasohno abdi sadaya kapaduka sadayana oge syukuran ka Allah sinareng kapaduka anu janten wasilah sumpingna mang pirang-pirang kasayan ti Allah Ta'ala ka abdi sadaya ku wasilah paduka sadayana khususna iman Islam sareng ihsan ugi abdi sadaya sejah nyangakeun boboran siam minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum
sihapunten segala rupi kalebatan kaluputan abdi sadaya sedang kata melaran abdi sadayana kapaduka sadayana anu mulia oge abdi sadaya sejamundut ti paduka sadayana hoyong dikelek disangke jaga yaumal kiamah tiasa sasarengan sareng paduka sadayana ila arwahikum wa arwahi ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah syaulillahi lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Aturan kasadayana para jamaah wabil khusus keluarga besar pangersana maha guru urang sadayana pangersana Eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih wa amaddana bimadadih fid dunya wal akhirah. Langkung tipayun ribados sejak nyangakeun boboran siam kasadayana keluarga besar eyang oge jamaah anu neme tepang sihapunten tina sagala rupi kalepatan kaluputan anu karaos nu teu karaos oge nyuhunkeun halal tina sagala rupi anu teu halal ngahapunten sadayana ngahalalkeun jazakumullah hasanal jaza. Salajengna bok bilih ya sanesudon ieu mah bok bilih we aya kalepatan sahabat dulur-dulur di dieu atanapi jamaah atanapi muslimin muslimat kapribados maka wakca ya kasadayana ngahampura sabersih-bersihna oge ngahalalkeun sahalal-halalna. Salajengna dina ieu saat urang sadayana syukur ka Allah taala urang dipaparinan pituduh pitulung ka Allah tiasa ngalaksanakeun sapalih tina parentahna Allah dina ieu saat sajabiti kawajiban pasunatan nyaeta diantawisna ziarah ka muslimin muslimat najan teu wawuh eta sunat kanu geus maot ieu ya ziarah ka para solihin kanu saroleh eta mah tambah deui nilaina tambah deui ganjaranana tambah deui rahmatna tambah deui barokahna tambah deui madadna pertulungan ti Allah tambah deui anugerah-anugerah ti Allah. Oge ziarah ka ulama naik deui. Ziarah ka para wali naik deui kan. Ziarah ka nabi naik deui, ziarah ka rasul naik deui, ziarah ka
Jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah martabat ziarah ka makhluk nu pang hebat-hebatna nilaina di mungguh Allah nu pang gede-gedena ganjaran ti Allah. Ziarah ka makhluk teh adalah kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga urang sadayana dirizkian ku Allah tiasa sering ziarah kajungjunan. Oke ka para kakasih Allah nu sanesna, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin radhiyallahu anhum ajmain. Ya, cacak ka muslimin muslimat, kajenting jelema doraka asal muslim eta geus sunat dijarahan. Sunat dijarahan kade hadisna sahih nya, sunat dijarahan. Jadi jarah teh aya jarah kanu hirup, bahasana ge jarah we, tazawur. Ya, silih anjangan ceuk basa urang mah. Aya nganjang teh kanu geus maot. Ya. Eta sarua. Ya, menang ganjaran, sarua nya sunat. Menang ganjaran. Da ajaran Allah mah sampurna jang hubunganana teh lain ukur jeung pangeran wungkul, tapi hubunganana teh jeung sakabeh makhluk pangeran kalawan hubungan kahadean, hubungan welas asih ya. Kasasama makhluk Allah, reka muslimin muslimat, reka kafir, reka satu hewan, reka naon bae ya, ngahubungkeun rasa deudeuh jeung nyaah oge nyieun kahadean kapapada makhluk Allah najan kana benda mati ya. Urang ngaraksa cai, urang ngaraksa taneuh, urang ngaraksa hawa ya, tina kokotor-kokotor, tina bakteri-bakteri gitu kan. Urang ngaraksa dahareun, urang ngaraksa inuman ya, urang ngaraksa tatangkalan, bubuahan. Apaan eta sadayana aya dina ajaran agama? Aya dina ajaran agama. Malah pangkat para rasul mah, pangkat para nabi ku urang apan kapangih dina hadis-hadis anu sahih. Tong boroma jeung jelema jeung sahabat jeung tangkal korma we nabi mah cumarios. Lain kitu? Lain kitu? Panjungjunan dina hadis sahih apaan? Ya, cumarios jeung taneuh. Ya ardu rabbi wa rabbuki jeung taneuh. Jadi ngomong teh jeung taneuh. Mawi lamun aya riwayat ya, jungjunan nyepeng keusik dina pananganana nasbeh ka kuping ku jungjunan. Lajeng ieu geusik teh pasihkeun kana dapal pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ka kuping keneh tasbih nasbeh. Pasihkeun ka Sayyidina Umar. Ka kuping keneh gitu kan. Nasbehna teh gitu kan. Eta teh keusik. Keusik. Ya. Urang nguping deui, ngadangu deui. Naon? Kumaha gaulna para wali Allah. Heda ilmuna ti Rasul kitu. Jadi nu diajak ngomong teh lain jelema nu boga akal wungkul. Satu hewan ge diajak ngomong ngadadak we. Ari kanu makrifat ka Allah mah, kanu wawuh ka Allah mah ya. Kadak-kadak jadi berakal satu ge. Ya. Ieu mah angin Kangjeng Sultan Aulia pan urang nguping geuningan. Nuju ngaos di luhureun kursi mantenanana. Hadirin nu hadir para wali, para ulama. Nu hadir teh mang puluh ribu. Tengah-tengah ngaos aya alap-alap ngagandengan di luhureun suhunan madrasah. Ya.
Lajeng Kangjeng Sultan sasauran. Ai sasauran teh kieu bahasana teh angin, kan? Kana angin. Angin teuk-teuk tah hulun etanana beheungna bawa ka dieu. Hiu teh angin. Tah uprak we dipayuneun mantenanana caket tanpa sampean mantena dihana. Geus misah huluna tina awakna. Mantena lungsur. Tina korsi lajeng dicepeng awakna eta manuk jeung huluna teras ditepungkeun deui bari ngaos bismillahirrahmanirrahim cetrek nepung deui tuluy we hiber deui kawaya ya hirup deui kana angin tuh Sayyidina Umar bin Khattab sasauran jeung batu Hajar Aswad ieu batu saresna Umar teh anjeun teh batu. Lamun sek Rasulullah kuring teu ningal Rasulullah sallam nyium anjeun mah da kuring ge mah nyium ka anjeun. Gitu kan? Sasaurang jeung naon? Jeung batu gitu kan. Nah. Apakah urang tadi disebut jelema bloon? Hek eta teh, keterangan eta teh ieu ku Wahabi ge dipake. Dalil eta teh. Jadi Sayyidina Umar nyarios jeung naon? Jeung batu, dek disebut jelema bloon. Ngomong jeung nu teu boga akal, gitu kan? Tuh. Sing emut. Ya Sayyidina Umar teh pan sanes Rasul. Sanes Rasul. Heuh kitu we, muamalah gaul jeung sakabeh makhluk Allah kalawan gaul welas asih, kalawan gaulna teh kunyieun kahadean, gitu kan? Nah, ieu adalah diajarkeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulah urang nyebutkeun kieu belegug eta ngomong jeung sato gitu kan? Tong nyebut belegug. Naon margina atuh da kelasna eta mah. Di kelas eta. Ya. Di kelas eta mah ieu sato ge jadi ngarti. Sato ge jadi ngarti di kelas eta mah. Barang disebut benda mati ya. Jadi ngarti we. Jadi ngarti. Urang ayeuna nguping deui dina Quran sakabeh makhluk kabehanana nasbeh ka Allah. Lain kitu. Ngan urang teu nyaho kana nasbehna kumaha nasbehna makhluk ka Allah taala. Kabeh nasbeh ka Allah taala. Tuh. Jadi ka Allah mah jadi ngarti, jadi berakal. Allah dadawuh kana bumi, kana langit, dadawuh kana cai, kana tanah, kana batu, kana seuneu. Ya narukuni bardan wa salam ala Ibrahim. He seuneu. Kuni bardan. Maneh kudu jadi tiis. Wa salaman jeung jadi kasalamatan ala Ibrahim ka Ibrahim. Ya. Eta Allah dadawuh kana naon? Kana seuneu. Tah. Tah ieu ilmu ieu kan. Ilmu ieu ku urang mah geus teu ka otakan ku urang. Ya. Urang mah boro-boro ngomong jeung makhluk anu ceuk urang teu nyawaan. Cacak ngomong jeung satu hewan ge urang mah geus teu kailmuan ngomong eta teh. Tong boro mah jeung satu hewan, urang mah ngomong jeung jelema we jeung jelema jeung dulur, kapeung-kapeung lieureun diajak ngomong ku urang teh. Mapatahan pamajikan. Segitu rumah tangga geus puluhan tahun, waleh nyangangang keneh we. Teh kan? Teu ngartieun. Pamajikanana sarua deui. Nganasehatan ka salaki, mun salaki salah, bari geus rumah tangga puluhan tahun, waleh da murugul we salakina teh. Teh. Tapi para wali mah apaan?
ngomong ejeng sato biasa, ngomong jeung keujeng taneuna diajak ngomong jeung seuneuna diajak ngomong. Masalah. Masalah. Tah kitu ya. Asal apal we urang ya, asal apal we. Asal apal. Matak teu salah eta oge. Aya lagu kieu, oh angin sampaikanlah salamku, teu salah. Da aya dalilna. Aya, kan? Aya jungjunan sasauran sareng tangkal kai, jungjunan sasauran sareng tangkal korma, jungjunan sasauran sareng naon de? Panon bulan teh bulan ya. Gitu. Waktu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam apan cenah waktu mencit Nabi Ismail alaihi salatu wasalam teterak-terak. Teterak-terak. Nah dikadekeun kana batu badak eta bedog teh. Tuh, begitu dikadekeun brai beulah. Sauran jeung bedog. Nah sia bedog aya ka dipake bencit sia teu bisa aing kana batu. Pok teh ngomong bedog teh. Dipiwarang mencit putra paduka tuh. Kakasih Allah teu sangem kaula nun gitu kan. Dipiwarang nyacar bolang salam dunya mangga dugi ka kiamah ge abis siap. Tuh. Jeung bedog ngomong teh bedog teh. Ta eta teh manhaj ieu teh di kelas para wali mah biasa. Biasa di kelas para wali mah biasanya kelas para wali mah. Ngan ku sabab ari umum mah lain kelasna najan muslim najan mukmin. Da anger we teu kaharti. Malah bisa-bisa nganggap salah, bisa-bisa nganggap musyrik. Musyrik lamun ngomong ejeng kai musyrik sih kana teh. Ya. Bisa-bisa gitu. Da eta lamun ngomong jeung nu geus maot man musyrik manehna teh nyebutna teh. Komo mun jeung tutunggulna. Ieu mah jeung wali we sareng wali gitu kan. Puguh dalilna wali mah nguping ninggal kagungan karomah ilmu kasyafnya mustajab doana da urang teh jarah teh lain kana tutunggul, jarah teh lain kana taneuh, jarah teh lain ka kuburan, tapi jarah teh pan ka sohibul qabri. Ieu hamba Allah nu beriman anu aya di lebet taneuh eta. Ya kan? Kusabab katutupan ku taneuh siga we urang datang teh kana naon? Kana taneuh. Padahal sanes. Siga urang ayeuna rek nganjang rek nepungan jelema-jelemana di jero imah kitu kahalangan ku panto. Di jero kadenge biasa kadenge ya. Malah ari nu kagungan kasyaf mah kan kasyaf teh henteu putus ku pedah wafat henteu. Di dunya na oge ati jelema kanyahoan ngomong naon ka kanyahoan kadenge katingali ati si A ati si B ngomong naon eta katingali kadenge gitu kan. Malah salah sawis karomah wali teh ya lain ukur kitu wali mah bose kana ati jelema teh harewos kana ati jelema ngawurukan kana ati jelema teh bose kana ati alam ati. Salah sawis karomahna wali teh kan tiasa lebet kana mang pirang-pirang alam. Anu ieu alam teh alam gaib. Bus kana alam malaikat, bus kana alam jin, bus kana gitu kan? Bus ka alam kubur. Padahal masih kene can mau tapi geus asup ka alam kubur. Pan Rasul oge, ieu Rasul geuningan Rasul lebet ka alam akhirat. Rasulna tos pupus teh acan. Teu acan ai waktos Isra Mi'raj pan Mi'raj lebet ka alam akhirat ya. Bus ka surga ai surga di alam mana? Alam akhirat, gitu kan? Pan jelema umum rek asup ka alam akhirat teh kudu asup ka alam kubur. Cicing heula di alam kubur teh nepi ka kiamah. Kudu kiamah heula. Geus kiamah kakarak we bisa asup ka alam akhirat. Tah orang-orang anu punya ya
keistimewaan ti Allah Ta'ala, karomah ti Allah, mukjizat ti Allah. Najan can maut, najan can kiamah, bisa asup ke alam akhirat. Bisa asup ke alam akhirat. Ya. Bus kana ke alam malaikat. Tuh. Numatak dina madhab Syafi'i aya pendapat para ulama madhab Syafi'i anu ngesahkeun kawin ka bangsa jin. Ya. Tapi lain keur jelema umum, lain keur jelema umum. Tapi keur tingkatan jalma anu maranehna mah bus ka alam jin biasa, di alam jelema biasa. Teu pahili mana jin mana jelema teu pahili. Ya. Pan urang mah pahili antara jurig jeung jelema teh. Da urangna oge kitu. Genteng mah pan siga ajengan padahal jurig. Teu kan? Siga kitu lain. Urang lamun keur ngalakonan salah, letah nyaritakeun kagorengan batur, eta teh lain digoda ku setan. Ai setan teh ngagodana teh lain dina darah urang teh keur kasurupan ku saha? Kasurupan ku setan. Katingali setanna ku urang. Tuh udah biasa make tiung biasa. Make sorban nyekel tasbih tapi kecempreng nyaritakeun kagorengan batur kan gitu kan? Make cadar malah biasa. Quran dicecekel padahal mah geus keur kasurupan ku setan eta teh. Urang mun wani ninggalkeun salat fardu, wani ninggalkeun puasa, wani ngalakonan maksiat sekecil apapun harita urang teh keur kasurupan ku naon? Ku setan kitu urang teh. Ngan cenah bedana teh setan jeung jin kusabab setan mah alamna teh leuwih lemes tibatan alam jin mah alam badag keneh. Itu maka mun kasurupan ku jin mah katingali perubahanna teh siga anu gelona teh katingali. Mun kasurupan ku jin mah pan kucumplang kacambling banyak. Ya gitu kan? Aya nu kasurupan ku setan mah biasa ya lemah lembut andelemi biasa. Biasa. Maca Quran ge fasih biasa. Teu kan? Teu katingali perubahanna teh mun ku jin katingali sabab alamna badag keneh eta mah. Jeung leuwih deukeut ka alam jelema, alam jin mah beda jeung alam setan. Alam malaikat mah alam suci. Alam lembut, alam suci eta mah. Alam suci. Tah gitu. Allah. Nah, urang syukur ka Allah Ta'ala ayeuna. Ku Allah Ta'ala urang dipaparinan pituduh pitulung tiasa ziarah ka para kakasih Allah. Anu ieu teh sanes muslim jore-jore, sanes mukmin jore-jore, sanes. Tapi mantenanana adalah ulama anu ngamalkeun ilmuna dan mantenanana adalah hamba Allah anu sampurna imana, anu sampurna dina kailmuanana, ya. Anu sampurna oge dina ngamalkeun ilmuna baik nu wajib maupun nu sunat oge sampurna dina ngajauhan sakabeh larangan pangeran boh nu haram boh nu makruh anu manahna pinuh ku sadaya akhlak-akhlak anu terpuji anu bersih manahna tina sadaya sifat-sifat akhlak-akhlak nu tercela anu manahna tos tarpang sareng Allah nu disebat makrifat teh al-arif billah nu makrifat heuh nu geus gok jeung pangeran atina anu geus nyaksening karena nur tajallina Allah jalla jalaluhu wahda nur mana urang mah teu harti kadinya teh ukur maca wungkul teu harti we teu harti
kumaha atuh kan rasana kumaha atuh gitu kan wujudna nu disebut makrifat ka Allah teh teuing teu harti ari materi mah nyaho kan materi mah nyaho ngan dina prakna teu nyaho siga jalma anu geus boga gelar insinyur arsitek tapi teu gablek imah-imah acan arsitektur dengan arsitek terus wah gitu kan insinyur bangunan dan sebagainya tapi teu boga imah acan gitu kan jadi tina materi mah da aya atuh dina materi mah dina Quran dina sunnah lajeng penjabaran para ulama para wali ari para wali mah ngajabarkeun teh lalakon anu aranjeunana aya di dinya ai urang mah maca lalakon batur maca lalakon batur jadi urang teh teu arti atuh teu arti da urang mah maca lalakon batur ngan saeutikna kabagjaan teh adalah di mana urang nyaho kana lalakon kamuliaanana hamba-hamba Allah nu marulia saeutikna kitu nah jan urang jauh kana eta kedudukan eta teh geus bagja kade nu bagja teh lain nu katalar ngaran-ngaran pemain sepak bola lain nu bagja teh lain nu katalar ngaran-ngaran para artis atawa ngaran-ngaran bintang film atawa ngaran-ngaran lagu-lagu jeung pengarangna apal karena warna-warni lagu ala nu disebut jelema bagja teh lain nu katalar ngaran para pejabat presiden atawa raja-raja di alam dunia lain tapi jalma anu bagja teh saeutikna cenah jalma anu nyaho kana kamuliaanana jalma-jalma nu marulia nyaho kana dongeng-dongeng keagunganana jalmi-jalmi nu aragung urang teh kedah nyaho ka ulama di Bandung aya sabaraha ulama sok sing apal bejaan anak incu urang bejaan murid-murid urang bejaan ulah nepi ka karebut ku batur ngadagangkeun ngaran-ngaran si A jeung si B diracik dijieun film dan sebagainya akhirna jalma muslim kabita ku eta beak waktuna dipake nonton eta bijil resep kasih eta bijil resep kana hal seperti eta anu teu pantes dipika resep ku jelema mukmin anu lain sakuduna resep kadinya lain sakuduna ngagungkeun eta lain sakuduna nalar eta keun bae teu apal oge keun bae rek disebut naon ngaranna teh ayeuna teh ketinggalan zaman oge keun bae disebut bego oge batur nyaritakeun cenah aya artis Bandung ye maneh apal henteu teuing euy urang mah teu apal sia mah belagu ketinggalan zaman keun bae ngan ka para wali mah sing nyaho di dituna keneh ti para nabi sing apal bae dituna apal ka para rasul nu 313 ya atau eta we nu 25 sing apal dongeng-dongengna sing apal teras sahabat-sahabat junjunan alam Rasulullah SAW keluarga junjunan sing apal keturunan junjunan sing apal karuhun-karuhun junjunan sing apal para tabiin sahawae ya sesepuh-sesepuh tabiin teh sing apal tabiin sing apal ta sing apal para ulama-ulama Allah mana ya ulama-ulama anu disebut mujtahid mutlak.
anu mujtahidna teh dina urusan furu ieu kan. Mana para wali-wali Allah, para ulama Allah nu nyebarkeun agama ka Indonesia ieu? Sing apal hiji-hiji. Mana para wali, para ulama nu nyebarkeun agama di Bandung? Sing apal? Sing apal dongengna, sing apal manakibna, sing apal jujutanana silsilahna. Ulah ngarasa genah urang bodoh kadinya. Tak beleguk nu sebenerna mah nu kitu. Ngarasa genah anak incu urang, urang teh bangga bisa komputer, apal itu, apal ieu. Nu disebut apal teh naon? Dunya. Nu disebut apal teh naon? Ahli dunya. Nu disebut apal teh naon? Dongeng dunya jeung dongeng ahli dunya. Ya. Ari ulama-ulama akhirat, para wali, urusan akhirat, urusan agama beleguk. Ulah terjadi nepi ka kitu. Omean ku urang ayeuna omean. Ti mimiti urang heula nu jadi inung bapana. Sok kurah koreh buku. Kurah koreh silsilah teh sok. Tabuya teh ieu sawaktu-waktu ngahajabri ngaleutkeun jamaah. Salah satu tujuan utama diantarana adalah heuh sahabe kabeh jamaah buya. Bisi buya katanyaan ke ku pangeran, katanyaan ku rasul, katanyaan ku guru-guru nu laluhung, kudu ngajarkeun kanu jadi murid, kanu jadi jamaah, sing sina nyahueun ka wali. Wali teh nu kumaha, sing sina nyahueun ka ulama, sing sina nyahueun ka pejuang-pejuang agama, sing sina nyahueun kana manakib-manakibna, sing sina apaleun ka makam-makamna, sing bisa cara jarahna kumaha, gitu kan? Tah pemahaman ahli kubur teh kumaha, ya? Tingkatan-tingkatan ahli kubur teh da teu sarua. Moh nu hirup, moh nu geus maot, ya teu sarua. Antara rasul, antara para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin teu sarua ieu, teu sarua. Kedudukanna teu sarua. Situasi kondisina teu sarua. Ulah disaruakeun ku urang. Antara wali jeung mukminin anu umum. Jeung muslimin nu tukang doraka. Tong disaruakeun. Da ieu sina apaleun kitu. Da lain resepan, lain buya teh. Suka resepan. Oh, toring-toring yuk resep. Walaupun iya kadang-kadang eta teh jadi kebahagiaan. Ya. Komo nu resep pemotoran mah ya, eta teh jadi kebahagiaan. Tapi sebenarnya mah aya hal nu utama. Kumaha ieu nerapkeun ajaran ieu kitu. Sabab ieu jelema teh geus karebut atina teh ku setan geus dikuasai, atina ku hawa nafsu geus dikuasai, atina ku dunya geus ditipu. Sehingga nu pinuh dina dadana teh ilmu tentang dunya jeung tentang ahli dunya. Nu moal dibawa paeh. Nu moal lage brek pegat we, kan? Beng kan? Moalila dongengna. Oh, nyaho itu nyaho ieu. Nyaho naon moalila. Ari anu sakuduna dikanyahokeun bararodo kadinya. Ari nu jadi guru, ajengan, ulama, dai, ustad, muallim boga kawajiban ngajarkeun hal-hal nu kudu diajarkeun ka umat. Kartin teh eta. Kartos. Nu mau sok ngajahi urang jarah. Jarah ieu. Kumaha jarah teh? Kumaha keyakinan urang, pemahaman urang kanu dijarahan? Apakah urang jarah teh kanu paeh atawa kanu hirup? Apakah urang teh jarah teh kanu bonge atawa kanu ngadenge? Apakah jarah urang teh kanu kira-kira bisa ngajawab salam urang atawa kanu pire?
Apakah jarah teh ieu teh ka jelema nu iman atawa ka kafir? Tah eta teh kan kudu sina nyaho sararea. Kudu sina nyaho. Dieceskeun. Dipesek. Nepi ka boreas dipesek teh. Hatta naon sababna Buya sok mineng ngabahas tentang masalah menta kawali, menta tulung. Lain kudu menta lain. Aranjeun werek menta peh. Ngan aranjeun upamana moal abdi mah, gitu kan? Moal nyuhunkeun tulung ka jelema, moal nyuhunkeun tulung ka wali, moal nyuhunkeun tulung ka nu hirup, moal nyuhunkeun tulung ka nu maot, moal nyuhunkeun tulung ka saha bae. Pek tong dahar siah. Tong nginum siah, tong make pakaian, tong ubar, entong. Nah, make ulah eta sih lain pangna dahar nginum. Hayang naon? Hayang jag-jag abdi teh. Berarti sia ngayakini bahwa dahareun inumun eta kejo eta nu ngajag-jageun. Pangna kitu ge maneh teh minta tulung kana sangu. Minta tulung kana cai, sangkan jag-jag. Lain kitu, sangkan kuat. Eta teh minta tulung najan teu ngomong. Eta teh minta tulung maneh. Oh ieu mah ngalap sabab we unggul. Oh atuh ngalap sabab mah euy meunang ka sasaha oge rek ngalap sabab. Mereka anjing ge minta tulung pek bae. Ya. Minta tulung ka anjing menang. Pek reka muslim, reka kafir, rek nu kanu hirup, reka nu maot, pek teh teuing. Ya. Pek teh teuing minta tulung. Kubuya eces-eces eta. Buya ngeceskeun naon? Eta dek ngabersihkeun akidah ulah nepi ka akidah teh ngaco. Ulah nepi ka salah pemikiran, salah pemahaman dina akidah, lain kudu minta tulung. Lain. Mung mah minta tulung kajieun. Bari cek wali ge nya atoh we aing teh capek. Ada ripuh atuh dipenta tulung ku itu ku ieu teh. Ribu sok emut dongeng Mama Adang baheula jang. Mama Adang Mahmud deh ramana Mang Saib Amin ya, mantuna pun aki. Mama Adang Mahmud teh kasepuhan Mahmud, sobat Buya Lon. Tapi Yuswa mah sahanapeun. Tapi Mama Adang mah tuh disebat kolot ku sadayana. Oge Mama Adang mah disebatna ku Mama Eyang Cijerah tuh. Adang mah wawuh jeung urang kubur. Jadi ka Mama Adang mah gitu kan disebatna ge jalma anu wawuh jeung urang kubur. Nah. Da Mama Adang mah mun aya masalah naon wae teh nya jarah ka Eyang teh nyarios we. Eta teh aya jawaban langsung ti jero kubur teh jang. Malah Mama Adang hiji waktos bade mulih ka rahmatullah, anjeunna mustajab doana. Waktos bade mulih ka rahmatullah, nuju di bumina aya anu nganggo ieu naon kampret, nganggo komprang. Ya, nganggo ikat. Luk salam, assalamualaikum ka Mama Adang teh. Mama Adang lungsur, saurna teh dang engal disaur ke Eyang. Eyang teh Eyang dalam. Ieu mah bungkeurekan jang. Bungkeurekan. Keur jelema simpe. Mama Adang lungsur ti bumina kuragiru. Ya, sinjang disolenangkeun. Ai sumping teh saurna teh ka kuburan Eyang. Kan panjenengan teh Eyang teh heuh. Ieu mah di jero kubur we. Eyang teh nuju ngadeg. Di luar jang. Di luar. Saur Eyang teh dieu. Ge ke Mama Adang teh linggih. Aya pikeun sanaon kaula nu ahli kubur saking geus wawuh sering teh Mama Adang mah kituna teh. Ya. Lain dang. Ngahaja di teang ku Eyang teh. Eta yang terek nyaritakeun. Ilaing geura buru-buru balik. Pada pupus ya. Eyang teh susah dan loba nu marenta doa ka Adang.
Ari menta doana teh dunya wungkul. Ya, lolobana teh, ya. Ari ku eyang teu didoakeun adang cunang. Oh, si orang mati teh meureun didoakeun ku eyang ya. Adang cunang, wirang, kan? Doana teu mati. Ari ku eyang didoakeun di subadanan, da pamentana dunya. Geura balik dak. Eta teh sababaraha dinten bade pupus. Mama eyang Cijerah kantos gaduh masalah, ya. Mama eyang dadauh, Mama eyang Cijerah dadauh ka apa? Saur ama Cijerah, di Mahmud teh geus eueuh kolot, ngan adang-adangna ayeuna teh kolot teh. Adang mah lain urang dunya, urang kubur. Cenah. Ama hiji waktu mah boga masalahna teh masalah ilmu kitab anu kelas Mama Cijerah teu hartos. Jika kumaha masalahna, kelas Mama Cijerah wae teu hartos, gitu sohor dina ngaosna, ilmu alatna. Ama Cijerah sumping ka Mama Adang ka Mahmud. Bahasana kieu, Cikdang pang nanyakeun ka eyang. Ama teh ieu boga masalah ye. Ye. Mangga kaulan. Singkil sinyang. Antos kulan. Gidi ge ka makam. Tahlil sakedap, uluk salam tahlil sakedap, jeung we nyarios. Eyang kaulan nu dieu teh aya masalah teh ama Cijerah. Kieu. Tak dicatat. Jawaban teh eyang. Oh, sangat ieu kulan. Jawaban saur eyang. Anu pantar ama Cijerah teh tiasa teh. Ya. Tah sakitu tah. Jelema nu warawuh jeung urang kubur mah kitu. Malah amarene anu kitu teh deui. Amarene mah pantes nya masyhur ka rumahna amarene. Malah jenengan-jenengan anu sadayana teu uninga ieu saha karuhun teh jenenganna ti mana silsilahna amarene ku anjeun dadeuh ka apa? Ku kami geus ditaroskeun. Kabeh dipapai kabehanana karuhun-karuhun teh. Ieu jenenganana anu ya nu kami teu nyaho ditanyakeun ku kami. Ngan nu ngabalieur teh itu yang qabul sorna teh bendu ka kami. Ditaroskeun jenenganana bendu anya ngabalieur teu wani deui kami nanyakeun. Nah. Gugok jang jeung ahli kubur teh da geus eueuh penyekat atuh geus eueuh hijab, geus eueuh panghalang. Geus eueuh panghalang. Ya. Termasuk di dieu salah sawios karomahna pangersana eyang sabada ngantunkeun bungkeuleukan. Salah sawiosna ieu tos sering sababaraha kali keur da nyarioskeun manakib bade ulang-ulang we kitu. Dan nyarioskeun manakib jalmi soleh mah ya dek dibalak-balik eta keneh ge tetep jadi sabab turunna rahmat ya Allah. Hujan rahmat turun. Buya Lon ngadongengkeun ka apa? Eta mah akang teh ngahanca ieu ngaji bab kitab tajwid. Ilmu qiraat, kitab tajwid. Teu kungsi diajikeun kitab eta teh ka maeyang. Saurna teh nuju ka maeyang jumeneng teh. Maeyang pupus. Heg nu ngaji para ajengan. Nepi kana aya tulisan ala harfin mimma li kitu. Li na teh potong lamna teh. Kadituna tuh tuluina mimma li teu harti. Aku akan teh dipikiran berang peuting. Minggu engke rotinan. Teu harti. Isukna rek gaji kumaha aing teu harti ye. Sedih akang teh teu kungsi kaajikeun. Padahal mun baheula teh keur jumeneng eyang teh diajikeun kabeh. Eyang teh gidi ge ka akang teh gidi ge cenah ka makam ka dieu ka eyang. Ai isuk-isuk jam 10 Ari akang keur mayun ka makom tahlil ceuri ke akang teh. Ai kulutrak teh mukakeun panto ti pengker. Eyang teh mukakeun panto ka dieu. Ya. Aing mukakeun panto teh bari sasauran. Jalon, da jebetna jalon ka bu jalon.
leweh sia kawas budak sebenarnya teh gitu. Ai direret hah maeyang. Ai ieu maeyang si buya lon jarah teh ka payuneun makam, ai maeyang sumbingna ti pengkeureun gitu. Atuh malik akang teh. Atuh salah maca ilaing teh. Lain mimali mumalin. Harfin mumalin. Mumalin teh harap nu diimalahkeun gitu kan. Nah, brai teh ingat. Bunga akang teh. Nah, atuh jelas deui eueuh deui dihareupeun. Tah karar itu nu geus maot teh jangan ngabungkeul ngawurukan. Ngaburukan. Lajeng dongeng ama Eyang Cibaduyut. Ama Eyang Cibaduyut ngaoskeun kitab tafsir Baydawi. Ama Cibaduyut dadawuh ka apa? Eta kami teh cenah pernah di ajian ku sararea ku ajengan Cijerah ama Cijerah ngaraos sadayana. Tafsir Baydawi nepi kana kalimat min wa huwa min afdolu min afdol nah aya min afdolu min deui bisi tambah ya tingali bisi salah nulis ya ieu naon teu harti unggal beuting teh harti teu sare pisukaneun para ulama rek ngaji pisukaneun janari kami teu bisa sare ieu maneko ari pek tatorojol teh nu datang teh euy guru haranga asalna teh guru haranga teh mah masalah jaya pangna disebat haranga ku ama Cibaduyut dan margi cenah mah masalah jaya mah ama Cibaduyut sasauran kami di mana ngaji ya ngaji teh sisi balong ya. Can pok kami teh geus diteungeul manten euy ku sorban teh dirarakeun tuluy diancelomkeun ka balong bari kieu tak kuda-kuda pok plok jadi lain salah diteungeul teh euy mun ayeuna mah kabur guru kitu mah geus dilaporkeun ka polisi euy mah ieu mah lain salah lain unggal ngaji teh unggal memeh pok geus diteungeul heula ai paneungeulna sorban dirarakeun diancelomkeun heula ka balong tah masalah jaya anu kitu teh gitu kan ari pek teh euy kami keur ningali janari keur ningali kitab teu bisa sare kami saminggu ditukangeun euy sorban nu dirarakeun masih keneh dicepengan keneh Pak masih Cibaduyut teh geus jadi ulama ageung naon sia gegeroan wae ka aing gegeroan ka aing cenah Cibaduyut teh heuh atuh dah kasaha deui nanyakeun teh ka guru nya disamat we guru gitu kan ada guru nawali atuh bungkeuleukan kami teh mali ya eta mah istilahna Imam Baydawi we kitu istilah Imam Baydawi mah kitu afdolumin gitu kan istilah eta teh afal tabdil teh ceuk istilah Imam Baydawi mah kitu ngabahasakeunana wa huwa min afdolumin gitu kan brai we kan eta mah masalah jurumiyah cenah saudara teh kitu tah karar itu tuh urang kubur teh kitu jangan ngabungkeuleuh lajeng dongeng Mama Gudang Tasik Mama Gudang Tasik mantenanana apa ngadongengkeun Mama Gudang Tasik ngomen ka Imam Kafrawi Syekh Kafrawi nu ngadamel Kafrawi ya nuju ngaos Kafrawi anjeunna sareng murid-muridna palebah kana takriran ari ku anjeunna di komen doib ieu Syekh Kafrawi teh saurna teh doib ieu Syekh Kafrawi teh nyieun takriran kieu teh kuduna kieu ya berebet we anjeunna nyieun takriran teh ginding anjeunna ganti urang diganti tah nu dina kitab Kafrawi ari janari anjeunna nganggo sinjang gungkul teu nganggo kaos-kaos acan teu nganggo kopeah-kopeah acan janari anjeunna teh lulumpatan
Ampun, suranya teh. Ampun. Dihudangkeun kabeh santri. Ka dieu sia kabeh kumpul. Aya naon kulan? Aduh euy. Kami era euy ku Syekh Kaprawi. Bieu Syekh Kaprawi nepi ka pupurungkutan euy datang ka kami. Bari kieu diperhentikeun anjeunna. Bari ku bahasa Sunda ngomongna teh. Ajengan eta mah da kanggo nu diajar, sanes kanggo pangkat ajengan. Ajengan mangadamel we nyalira. Allah, era kami euy ku Syekh Kaprawi, bungkeuleukan ja. Bungkeuleukan ja nari sumpi. Tah kararitu. Mawi apa wasiat kabuya nya. Ari ngaji kitab tingali heula mualifna. Nah. Teangan mualifna teh anu wali euy. Itu sarana teh kitu. Nu wali. Ayo wali mah pan gaduh syafaat, gaduh karomah. Wali mah kitu nya. Berkah. Najan cek paribasana urang teu bisa ngaji oge, ngaji ieu teh kitab wali. Urang teh bakal menang syafaat eta. Ku ngagungkeunana urang, cintana urang. Nu mata geuningan seueur para wali, para ulama ngaosna teh jurumiyah. Dan tawisna Ahmad Cibitung. Ahmad Cibitung mah saur apa? Teh ngaosna teh kajenting ulama ageng. Jurumiyah we. Ngan eta cenah ngabahas al-kalamu wungkul. Cek istilah ieu istilah. Eta ngabahas al-kalamu wungkul euy saminggu. Teu anggeus. Masya Allah. Sabab kitab sadayana katalar. Masya Allah ya. Diberebetkeun nyarios al-kalamu wungkul. Tah ngaosna teh kitu jurumiyah. Urang sering nguping seueur para wali-wali Allah ngaosna teh jurumiyah bari anjeunna teh tos jadi naon? Wali cek urang malah jurumiyah eta mah kelas TK. Kelas TK tuh kan pan urang mah teu nyaho barokah. Pan urang mah bodoh kana syafaat. Pan urang mah akhlak urang mah masih keneh cacat. Masih keneh tercela. Ai jelema nu nyaho kana barokah, nyaho kana syafaat, ijabahna doa mualif mah lain dek ningali eta ilmuna kelas mana lain, tapi nu ditinggali teh ieu teh hoyong barokahna sahibul kitab geus kitu. Hayang syafaat sahibul kitab. Da ari masalah ilmu mah nyieun leuwih ti kitu ge bisa, kitu istilahna. Karti teh tah kitu. Ieu salah sawios nu sok ngabungkeuleuh teh nyaeta pangersana Mama Eyang. Ama Eyang radhiyallahu ta'ala anhu mantenanana dilahirkeunana dina tahun 1800 sabaranya eta teh 42 1842 waktos anjeunna dilahirkeun teh Syekh Nawawi mah eta teh tos yuswa 28 tahun berarti Syekh Nawawi mah dilahirkeun teh saun 1813. Wafatna mah eyang teh saun 1854. Yuswana teh upama ceuk Masehi mah 112 tahun. Upami saur Hijriyah mah 115 tahun. Yuswana teh panjang mantenan. Mantenanana jenenganana adalah Raden Muhammad Kurdi bin Mah Abu Hasan Burujul. Mah Abu Hasan bin Mah Haji Abdul Qahar Sani nu kadua. Mah Abdul Qahar Sani bin Mah Haji Abdul Qahar Awal. Mah Haji Abdul Qahar Awal bin Mah Sayyidi Mahmud. Mah Sayyidi Mahmud bin eyang dalam Haji Abdul Manap radhiyallahu ta'ala. Teras pameget dugi ka Kangjeng Syarif Hidayatullah.
dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya eyang adalah jalmi anu timurang kalih keneh tos istimewa. Kenging didikan anu jadi sepuh wali. Sepuhna ramakna eyangna sadayana wali, sadayana ulama. Sohibul karomat sadayana. Mah Abu Hasan teh. Mung anjeunana cenah dirorok kuno janten eyang. Nyaeta eyang Abdul Qahar Sani teh. Di murang kalih keneh. Jenengan nuju murang kalih mah jenenganna teh disebatna teh Abdul. Jenenganna teh. Mama eyang ku anjeun ngadongengkeun waktos nuju murang kalihna. Ka apa? Di antawis nu didongengkeun ku mama eyang waktos murang kalih adalah wireh anjeunna mah dirorokna teh kuno janten eyang. Kumah Abdul Qahar Sani teh. Hiji waktu mah eyang keur budak saurna teh. Kinten-kinten bangsa Yuswa lah 8-10-an. Eyang teh keur sareha di masjid di bulan puasa. Dihudangkeun ku pun aki. Abdul, nah, kulan ka dieu saurna teh. Urang kaluar. Wulu. Tuluy eyang teh wudu di balong. Geus ulu teh salat. Tuluy eyang salat 2 rakaat. Abdul bisi hayang nyaho Lailatul Qadar saurna kadi sauran ku janten eyang tuh tingali aire teh ka langit saur ma eyang ka apa ngadongengkeun kakarak nyaho saumur dumelah ngaburusutna para malaikat katingali molongo lawang langit ti langit kahiji nepi ka langit ka-7 saur ma eyang ku anjeun begitu ma eyang harita ninggal eta ya saurna ucap-ucapna jadi. Ucap-ucapna jadi. Masalah, timurang kalina geus kitu. Samargi diasuh kuno janten aki teh. Nah, lajeng ya. Ma eyang waktos ngawitan masantren nuju murang kalih keneh sasarengan tiluan. Sareng ama Cibaduyut. Sareng pun aki. Ngan pun aki mah rada handap yuswana. Ya. Ampun aki mah sareng ama Rene eta kitu tah. Tapi sareng tiluan saurna teh. Ka mana masantrenna teh? Masantren pangpayuna ka dieu ka Ciberem saurna teh ka kebon kopi. Ari masantren teh anjeunna ngadauhkeun dah teu mekal. Teu sugan bebekalan. Teu. Ya, mekal beas atau kumaha teu. Ma eyang Cibabat kantos dirorok ku mah ibu. Mah ibu teh nyaeta garwana eyang Agung Mahmud. Eyang Cibaduyut sami, pun aki sami, Mama Tahir sami. Kami kantos dirorok ku mah ibu. Nah, mama eyang ngadauhkeun ka apa? Eyang teh ti budak teh peurih. Sabab dimusuhan disetrengan ku Inung Tere. Ari ramana mah Abu Hasan teh kagungan garwa deui da. Ari Inung Tere teh galak galak. Teu pernah mangiseubeul. Teu pernah mangiseubeul. Barang dahar teu pernah mangiseubeul. Malah waktu eyang masantren hayang kaanggo kuno janten caroge siga nu nyaah ka anak tere ngahaja eta teh mawa satanggungan beas teh. Oh, jeung deungeuna jeung sagala rupa to, jeung duit. Ngan diharewosan heula cenah ku Inung Tere teh. Da, diharewosan heula. Kami macule di pasantren dibawa deui ta beas.
Dibawa deui ta duit teh cik siga kumaha sedihna. Purcul. Tapi mama eyang dadauh. Eyang nepi ka bisa kieu teh. Lantaran inung tere. Mun aya keneh inung tere eyang rek disimpen oge di loteng di luhur di ugung-ugung sabab eyang bisa kieu teh lantaran inung tere. Urang mah nya geus ngamak ka inung tere teh nya aing sudi najis wawuh deui bener nya saumur hirup nepi ka paeh gitu kan. Ieu mah malah syukur jang disiih ku inung tere teh syukur. Ngaji ka ditu budak tiluan sarua pada teu mawa bekal saeutik-eutik acan. Ari saumur-umur ti budak teh diwarah puasa ku kolot teh diwarah tapa. Jadi bab wiridan, bab doa-doa, bab parukunan mah geus ti kolot sarare oge, ya. Geus. Bab keyakinan, ya. Keyakinan ka Allah, ka Rasul, keyakinan keyakinan ka para wali, keyakinan kana karamat, kana ka ahli kubur dan sebagainya anu kitu mah geus jadi keyakinan geus, ya. Ari buka puasa teh osok ngala-daun teh. Guru teh saudara teh gaduh tangkal enteh di payuneun bumina teh. Sok dipetik pucukna. Salamar ewang, geus sakitu buka puasa teh. Geus sakitu, janarima geus cai wungkul jang. Eta teh masantren bari teu dianter-anter ku inung bapa aja. Bari henteu dibere bekal, teu dibere duit, teu dibere beas, teu dibere nanaon. Bekalna teh sinat apa anak teh? Aya nu masantren kitu. Aya nu kitu teh. Loba. Diasi pake loba. Anu ku inung bapana teu diparaban. Diantepan we, sigana meureun nek nurutan eta sigana. Ya anak saha disebut bapakna indung namanya teh tanggung jawab. Eta teh diparaban. Urang teh diparaban maknya atuh urang teh diparaban. Atuh kapaksa urang teh lieur neangan euy. Keur maraban ting anak saha teh nyaho. Teuing nyaho. Ieu mah teh tarekat baheula ieu mah bener. Bener tarekat baheula teh ya mah ya. Kan? Tah, ku sabab dialaan eta pucuk teh unggal poe gancang atuh murugulna teh. Ya. Dugulna teh gancang. Ai geus kitu teh ku guru teh kapanggih kami teh. Ai ku guru teh dicariosan kieu, lu dipancalnya keun heulaanan antepan ayeuna mah sina bijil deui sirung. Take geus sirungan pek ala deui. Era ku guru geus dikitukeun. Isukna mah buka puasa teh ngala pucuk daun cangkring ti wahangan. Pucuk daun cangkring ti wahangan. Geus kitu. Geus sakitu. Eta teh puasa teh seumur-umur. Salila masantren puasa. Geus jadi ajengan puasa nepi ka maot teh kitu we pakeur paruasa kabehanana. Saumur-umur. Malah yang Cibaduit mah kantos dadauh ka apa. Waktos dirorok ku mah ibu sasarengan sadayana dirorok ku mah ibu teh nya garwana eyang agung teh mah ibu kasina teh nyaeta putrina mah pangulu Muhammad Hasan Cipatik mah pangulu teh putrana eyang dalam Ibrahim Cipatik. Yang dalam Ibrahim Cipatik teh ai tirama mah nyaeta ka yang dalam Angga Yuda teh kan yang Rangga Abdul Ghalib terus ka yang sontoan itu naon eta teh Kunur terus ka eyang sontoan Kartimangala terus ka eyang sontoan Ki Gedeng Rungkang terus ka eyang Sangadipati Kartamana nyaeta buyutna Prabu Siliwangi. Eyang dalam Ibrahim teh apan jadi mantuna eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud.
eyang dalam Ibrahim teh. Nah, ieu mah ibu teh ditikah nyaeta ku Eyang Agung Mahmud. Nya kagungan putra. Saha putrana teh Maacah. Maacah teh nyaeta ibuna Eyang Cibaduyut. Jadi Eyang Cibaduyut teh incu. Dirorok cenah ku anjeunna teh pun aki dikukut gitu kan. Eyang Cibabat pematahir. Ari mah ibu unggal buka puasa masihan tuang teh bubur di piringan. Sadayana di bagian piring. Ari palebah kami euy nyaeta Mama Cibaduyut ngadongengkeun ka apa? Ku tatakan. Ku tatakan. Ari Kang Tahir mah di piringan sararea cenah. Ai kami euy ka bagian teh ku tatakan. Ai kami teh nyarita we ka mah ibu teh. Mah, nah cenah ai Kang Tahir mah nu sanes mah di piringan. Ari abdi dipasihan ukur di tatakanan anggar saeutik. Ai ceuk punini teh. Lu matong hayang seubeuh. Sabab lu mah pi ulama. Lu mah waktu dilahirkeunana oge balina segede rigen. Engke lamun lu hayang seubeuh ke di mana geus jadi ajengan. Ari Ama Cibaduyut bari gumujeng ka apa sasauran euy. Panyata ari geus jadi ajengan mah rek bisa seubeuh kalakah beuki di ilmuan euy. Kalakah jadi beuki di ilmuan baheula bager budak pan teu kailmuan. Nyeutikeun dahar puasa teh tapat teh kailmuan gitu kan. Ninggalkeun syahwat beuteung teh teu kailmuan apa geus jadi ulama mah jadi kailmuan gitu kan. Rek seubeuh kumaha gitu. Ai ceuk pun ini ke geus di mana geus jadi ajengan pek seubeuh. Ai panya terek bisa seubeuh euy. Geus jadi ajengan mah kalahkan di ilmuan gitu. Jadi kalahkan beuki bener eta pakna teh gitu kan. Dugi ka pupus apan sadayana kitu. Jadi ieu mah 3 serangkai. 3 serangkai teh Mama Eyang Cibabat, Eyang Cibaduyut sareng pun aki 3 serangkai. Masantren teh alit-alitan. Teu lami cenah di dinya teh tarase ka ujung berung. Ama Cibabat teh. Ka ujung berung teh ari waktu dianterkeun mah heueuh ditanggung beas teh. Geus kitu macul dibawa deui tah balik. Dibawa deui. Atuh eyang teh era dek cicing di mana? Di pasantren teh. Era teu mawa bekal teu mawa nanaon. Nya eyang teh mun hayang dahar geus teu kuat lapar ngorehan letak di sawah batur neangan belut. Menang belut hiji sok dibeuleuh. Ukur asal aya ngaganyel we geus sakitu. Ukur caya tah tak kitu tah. Nu nyaho. Teu boga baju hiji resot mani kan. Lamun kotor teh eyang teh buligir. Calana wungkul ieu teh dibuligir. Mun kotor teh. Teu wani cicing di kobong euy. Milu ngaji teu wani. Kami teh milu ngaji ngariung di masjid ai ngaji teh di masjid ai masjid teh jangkung saudara teh. Aya kolongan. Ai di hanapeun pas guru ngawuruk teh di dinya aya congang. Apa congang? Congang teh ya paragi ngaludah sok aya polong di mana ngepel atau kumapan bisa asup ka dinya si cai teh. Di hanapeun eta guru teh di dinya teh aya inyuk paragi megarkeun lauk. Kami teh unggal milu ngaji teh sok di dinya we. Da teu boga kitab, teu boga kertas, teu boga pulpen. Eta we kana naon? Kana daun cau kurokrak. Kami teh di dinya we ngahep-hep. Ngadengengekeun guru ngaji. Guru unggal ngaji dan rek ngaji nu kelas santri, rek ngaji para ulama yang salila ngiring ngaos di dinya. Tapi di kolong jang. Di kolong. Tilamna teh dina naon? Luhureun inyuk pamegaran lauk gitu kan. Di mana guru ngaludah
ngaluarkeun rehak gitu ngaludah sok kana congang ku eyang teh sok ditanean ku Baham diteleg ku eyang eueuh nu nyaho guru teu nyaho nepi ka 2 tahun eyang di dinya teh lain 2 tahun masantrena nepi ka 2 tahun teh guru teh nem kakarak apaleun teh ka eyang pas eyang ngoronang keluar ti masjid ya barang ngoronang guru turun ya saha eta abdi kaulanun kapergo ku guru abdi saha Abdul Quran ya. Di mana ilaing eta abdi ti kidul Quran teu nyaritakeun bapa teu eyang teh ai ilaing eta tos naon ti kolong ngiring ngaos geus sabaraha poe ilaing di dieu 2 tahun uluh geuning geus lila ilaing sumu ilaing sok milu ngaji kantenan aya ilaing nu katarima nu apal ilaing sadayana dadauh paduka ti kawit dugi ka neme sadayana kaulanun katampi saulan malih di mana dadauh paduka di tengah-tengah paduka osok ngaluarkeun dahak ku abdi osok di teureui kulan uluh sanggup ilaing mun diadukeun dek dipecah geus 2 tahun. Katalar kabeh. Saur mah eyang lamun ngaos tafsir ngaos kitab palebah kalimat anu guru liren heula. Taras guru ngaludah. Nepi ka katalar palebah eta teh dicirian. Palebah dieu ngaludah, palebah dieu anjeunna ngaludah, palebah dieu dicirian sadayana. Allah. Ku guru dek diabenkeun jeung lurah santri. Sanggup ilaing diadukeun. Mangga kulan caritana guru teh megar ngabedahkeun balong ai geus ngabedahkeun balong tuluy guru teh nyaemarakeun masihan karama 2 karama lauk saha nu bisa ngajawab pertanyaan ya meunang hadiah nya harita eyang diadukeun diharupun kabeh santri di balong sawah ya diadukeun diantawisna saurna teh jeung lurah santri diadukeunna budak bolon ya eta guru teh naroskeun eta tanwin ya ari eta gawasin tanwin naon eta lurah santri hilapeun saurna teh teu ngawaler hilapun dijawab ku eyang begitu dijawab ku eyang meunang saurna teh dugi ka kenging hadiah ti guru lauk 2 karama jeung dipasihan hadiah tak ieu kitabna ha ka apa diuningakeun nya eta tafsir Jamal kitab tafsir Jamal ieu pada bulak bolong satepak ieu teh hadiah ti guru saurna teh ya. Nah geus kitu ieu begitu harita diadukeun ieu lurah santri eleh peutingna eyang dihudangkeun eyang geus kitu titah pindah ka pondok ku guru teh geus meunang teh nya titah pindah eyang teh da teu wani nyelap we eyang teh di sisi saurna teh kitu kan era da teu boga nanaon atuh teu mawan nanaon geus kitu teh peuting-peuting eyang dihudangkeun ku lurah santri nu eleh teh ku eyang. Jang doakeun nya akang erek ngaji ka Cibangban. Tisana teh. Sohor di ditu sarapna. Tuh, ke di mana akang geus beres sok urang diadu deui jeung akang. Cariosna hiji waktu di kereta api eyang turun itu lurah santri teh turun tos beres 3 tahun masantren di Cibangban
Aigok teh jeung eyang. Jang, sok ayeuna mah rek nanyakeun naon? Teu akan. Itu sok. Wah, si Bang Bandeng luar biasa Jang, gitu kan. Dupi eta kulan. Wa antakumu khairul lakum. Dupi khairun jadi tenaon kulan. Jadi hobar. Dupi mubtadana apan eta mah fi'il kulan. Apan ditawil masdar Jang, aya an eta. Ditawis masdar. Jadi siyamukum khairul lakum. Wa antasumu teh siyamukum khairul lakum. Dupi eta kulan. Aya dina keterangan tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Eta khairun janten naon kulan margi tasmauna teu aya an masdariyah di dinya gitu kan. Eta teh cenah lurah santri teh ka ama da teu tulus balikna deui ka imah. Jang, akang dek balik deui ayeuna. Balik deui euy. Balik deui, eleh deui kumaha eyang gitu kan, eleh deui. Geus meunang masal jadi ditalar itu ieu. Heuh aya wa antasumu mah puguh aya an masdariyah, ngajadikeun fiil jadi masdar gitu kan. Tapi tasma'u bil muaidi pan eueuh ana.